Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring wastapun Nurahma Hairunisa. Pamirsa, dina danget ayeuna simkuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina acara Warawiri Warta Sunda Warta Kiwari edisi Kemis 8 April 2026. Nyaeta Gubernur Dedi Mulyadi minghareup birokrat digawe leuwih efektif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nandeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Pangna kitu, pausalan yanu karandapan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih remen mere parentah. Batan anu nya digawe. Eta hal teh hartina dina sistem birokrasi Pemprov Jabar aya kasenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih weweug dina sisi administratif, tapi lemah dina prak-prakan teknis. Gubernur micontoh lemahna tim pengawas jeung pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Padahal pihakna satekah pola barenahkeun pagawe Pemprov anu digawe sacara adil di lapangan. Ku kitu pihakna bakal nambahan tenaga anu museur kana pangladen teknis sacara langsung. Dina amanatna nalika kagiatan halal bihalal di buruan Gedong Sate Kota Bandung poe Senen 30 Maret 2026, Gubernur nandeskeun larapna aturan WFH di Pemprov Jabar geus dipaju ti anggalna mula sarta kabuktian efek ngurangan konsumsi BBM, utamana dina balanja rutin pamarentah. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring pun Nurahma Hairunisa ngawakilan Ais Pangampih Bandung TV. Saja amit mundur, amit mungkur. Bobo sapangon carang sapakan hapunten sadamudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.